Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sandaran puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinaran Islam. Sholawat sinaran salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimul ulama, para asatid, para tokoh masyarakat. Bil khusus di dieu aya Kang Haji Yasin, Haji Rumdani, pun Adi. Oge aya mantan camat, termasuk ketua pembangunan, seksi konsumsi aya, sekretaris aya. Bil khusus pisan kasepuhan anu kadaluarsa, alhamdulillah hadir. Wabil khususil khusus sahibul bait sebagai kitu mun di Sumatera mah kepala suku. Kepala suku, jadi membawahi berbagai suku ya. Nah, di urang mah ieu adalah kades. Alhamdulillah dina wengi ieu urang ngalaksanakeun tulisan nu aya di Lauhil Mahfuz, kumpul di dieu dina raraga walimatut tasmiyah incu kahiji Lurah Haji Nana. Rencana boga incu hayang 50 abeh sabeuseun sebab Bang Haji Yasin ge geus 37 incuna. Jadi lamun Haji Nana 50 sedangkan anu ieu geus teu produktif ya aya alternatif. Atuh yo keur carita doang moal lagi. Dek sababaraha ge incu nu penting saroleh solihah nurut ka Allah jeung Rasulna tur nurut ka indung bapana. Urang hirup ayeuna geus sababaraha alam, alam arwah kuari alam dunia yakni alam mulki, isuk pageto alam barzakh, kedei alam mahsyar, kedei alam akhirat. Di alam arwah ka alam dunia teh aya proses melalui alam nabati, alam hayawani, alam ruhani.
Hartina alam nabati teh tina pepelakan melak jambu gede-gede kembangan buahan di dahar. Melak jauh jadi gede-gede jantungan di dahar cauna. Berbagai bubuahan nuku urang kasaksian ayeuna seperti itulah proses. Terakhir nu jadi kekuatan ialah pare. Idinya mimiti diolah taneuhna nyebar terus dipelakeun. Terus jadi bekah panen. Dibawalah ke heler jadi beas dikonsumsi. Di berbagai bubuahan bebetian kemudian pare ngaranan nabati bangsa jajadian. Didaharlah ku manusia urang teu apal kaistimewaan proses Gusti Allah di jero beuteung urang teh horenganan nu ka mata ka ceuli ka irung ka sungu ka berbagai pelosok diolah ku qalbul jismani jantung rapih beres sehat jantungna sehat awak teu sehat jantungna ya otomatis lah aya nu darah tinggi darah lemah gula stroke ieu mah geus komplikasi saluran-saluran parga. Ternyata di antara nu nyalur ke awak urang aya nu paling istimewa jadilah sperma. Awewe ovum. Sperma dihijikeun jeung ovum jadilah urang. Jadilah manusia. Tah horeganan ieu manusia teh tina saripati kadahar. Jeleg urang segede kieu lamun tata dina kadaharanana melakna teu beres didahar ku urang jadi cai mani atuh teu beres bakal jadi jelemana atawa urang meuli ka warung beas duitna menang maling korupsi atuh engke bakal jadi sperma nage kos kitu. Geus atuh aya paribasa lamun bapakna lalai kalong atuh anakna ge jadi kampret. Anakna bapana nyolong anakna nyopet. Kos kitulah. Ulah kaget lamun kuari boga anak resep nonton TV. Ulah kaget lamun kuari boga anak resep main HP. Sebab bapana ge ieu HP-na opat. Pan ieu mah geus overdosis. Overdosis ngaranna kosnya. Overload. Geus dianggap abnormal. Nah, iyalah. Gujrat ke alam dunia jadi manusia anak ngarana min haqqil walad ala waladihi salasatu asya. Hak anak anu kudu dilaksanakeun ku indung bapana tilu. Hiji ayu samyahu bismin hasanin. Ngaranan anak make ngaran anu bagus cak agama. Ngaran teh nu bagus cak agama. Kos kumaha ngaran nu bagus? Ngaran Allah make Abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdus Somad dan selanjutnya. Atau ngaran para nabi. Nabi Ayub cara tadi almarhum tah. Nabi Musa, Nabi Yahya, ulah make nabi tapi urang mah.
Haji Ayub, Haji Musa, bagus ya. Atau ngaran ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Di urang aya Kiai Nawawi, aya Kiai Asnawi dan selanjutnya. Eta tafaul ngaranna. Ulah tasaum teh nurut buat anu goreng, karena tasaum cek ahli bilaga. Misalnya ngaran ieu saya wah hayang akur jeung bintang film Novia Kolopaking. Eta teu bagus. Engkena itu kadituna waduh. Atawa ieu mah ngaranna wah mantep cenah ieu mah ieu lantaran lalaki ucok harahap. Da teu bagus eta gos kitu teh teu bagus. Nah, model kieu mah Haji Supendi ya sedeng lah cek ieu mah. Ya, maksudna Haji Supendi mah antara penjahat bisa, bajingan bisa, kiai bisa. Iya, Supendi. Kayak garan. Geus atuh sebagai penghormatan engke di akhirat diheula-heulakeun kan jelema teh. Dipanggilna penghormatan ka Allah nu ngaran Abdullah diheulakeun, Abdurrahman diheulakeun, Abdurrahim diheulakeun. Pokona diproses diheulakeun. Adapun kadituna deuk ka neraka deuk ka surga penting diheula. Atawa ngaran-ngaran nabi, penghormatan ke para nabi, sebab nabi makan utusan Allah diheulakeun. Antak warige urang aya kautamaan mun lalaki make Muhammad atau Ahmad, lamun awewe sayyidah dibahasakeun ku urang Siti. Geus tadina mah ieu Supendi doang, kukula ditambahan Muhammad Supendi. Tadina eueuh. Di Muhammad abeh di akhiratna diheulakeun, ya kan itu pasti surga. Itu penting diheula pokokna. Nah, ialah ayyusamyahu bismin hasan. Cek syarah. Nomor kedua, kudu diwurukan Al-Qur'an. Mimiti di ngaranan. Nomor kedua kudu diwurukan Al-Qur'anul Karim. Indung bapakna kudu magahan ka anak. Ceng gade ceng. Nah ieu naon ieu tah? Ieu mah wau cek ieu tah. Anu kos kieu tah asal nu marengkol wau. Nah supaya hayang jadi alif kumaha ieu? Wau supaya hayang jadi alif maka hajar jahanam. Jadi tina wau supaya jadi alif. Rusdi pagaweanana. Sok tunjuk-tunjuknya. Tuh kan geus kanyahoan mun brengsek kabeh ieu. Kudu diurukan. Nya iqra'ul Qur'an. Ya alif, ya ba, ya ta, terus datang ke meja, terus datang ke bisa maca Quran. Duh, cak hidup bapana boro-boro magahan anak, aing gitu bisa. Atuh bikeun ka Haji Bahri. Hayang teu beres kabeh. Bikeun urang ngaji qiraat kan bisa. Kanu pas makharijul hurufna supaya jelas. Mumpung aya ka Bang Haji Yasin, ka Bang Haji Yasin. Kos kitu baheula di Cilongok teh anu barisa maca Quran magahan. Bang Haji Yasin baheula teh kemudian Ustaz Hasanuddin Teku Lama tah baheula alhamdulillah. Nah, nomor kedua wurukan Al-Qur'anul Karim. Nomor katilu wa ayyuzawwijahu. Kawinkeun.
atuh ieu nu mantap kuari ngararaco ge lantaran angel ka dikawinkeun kuduna mah anak awewe teh umur 9 10 11 12 geura kawinkeun pas jana hayang aya kuduna mah santri ge ya sal umur 12 13 kawin ulah haju kadaluarsa kos gitu jadi nomor kahiji ayu samiyahu bismin hasanin ngaranan make ngaran nu bagus caksara dua yuqri'ul Quran idza di mana-mana gede di mana yaza di mana-mana tamis nomor katilu ayu zawijahu idza balago di mana geus baleg atuh kawinkeun cenah kolot teh daek ngawinkeun atuh kawin sorangan jababari lalaki mah tuh si mbak ya. Nah, iyalah. Cenah bogana kakarak hiji cara haji bari nambah. Ulah sieun-sieun haji bari. Nambah. Cara geus mohon ka nu di imah. Nu di imana tetep can muka. Tetep can muka. Mantap pelampiasanana ka masjid. Ngomong bae di masjid jangan eta teh masa bener nama pelampiasan ai kuari geus salamet kuari geus teh hayangeun nah iyalah urang sebagai manusia lamun nuturkeun ucapan Kangjeng Nabi mimiti di ngaranan make ngaran nu bagus cek sara mantep kemudian urang dididik baca Quran sehingga bisa baca Quran dengan fasih luar biasa. Terus kabelah itu memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Di mana orang geus pas kawin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Urang bisa maca Quran, pamajikan bisa maca Quran. Kan ai papada bisa maca Quran moal marah. Haju seuri bae. Atuh moal marah ya salaki kasalahan setik pamajikanna ngahampura. Pamajikan kesalahan setik atau salaki ngahampura tah cara BMI ya BMI ku kula di alam jasa mana lurah sok ngobrol bae jeung kula bi eta sih dicandung mana atuh dicandung ieu aya salaki atuh urusan eueuh atuh geus teh batur tah asana jembar hate teu jembar eta ngadak nya mah ngora bae ieu BMI mah ngora atuh teh bebe ngobrol jeung kula dua-dua di imah eta ai ka imah kumaha eta biji sandung jadi kan jauh masalah dan bibi mah terus-terusan dicandung maksudna hati iya tuh ai aya salaki bibi cek jangan diurusan ai atuh salaki batur atuh kajen geuna diurusan ku batur tah hayang karitu tah mantep biasa imah penerus di malain kakarak teu balik liwat 2 jam be kokoprak tuh pohara jasa tak kokobrak sapoe beak 5 kokobrak akibat naon ya tadi teh teu paham Al-Qur'an teu paham usi kandungan Al-Qur'anul Karim coba lamun pamajikan paham salaki paham indah cara kaget Nabi jeung Siti Fatimah ngeunaheun jasa kan isuk-isuk aya naon ye Fatimah Siti Aisyah aya naon Aisyah entah aya naon cenah poe ieu mah geus masalah deuk puasa bae kan geunah asana tiis kana teh isukna nanya deui Fatimah Aisyah aya naon poe ieu aya cenah korma sabaraha aya 2 sering hiji tuh kan geunah ieu mah neng aya naon ieu kuari di dapur jatuh-jatuh aya naon goblok sia tolor rumah tangga cetak ketubugan anak kah ulah kamar ika kamera naon atuh ulah bake nungguan dibere nu aya bae ribut betungtung nama nah eta kos kitu teh teu beres tah di Cilongok mah eueuh pondok tah ulah marah geudaheun kan masyaallah lamun urang pada-pada ngarti kana isi kandungan Al-Qur'an geuna geus bahasana ge urang ka pamajikan ka pamajikan teh Imas ka pamajikan teh atuh
Itu mama cara iya jadi asal orang mah mama asal masih ke mana itu beres ya dulu Pak lolondokanana bisaan nah bisa ngajaga keur aya keur eueuh salaki pemajikan bisa ngajaga salaki keur aya keur eueuh pemajikan bisa ngajaga sali kan ngeunaheun kitulah Kangjeng mere rumus sehingga supaya ngahasilkeun sakinah mawaddah warahmah. Urang ternyata jadi jelema hasil nabati, jadilah manusia. Manusia teh ta'rifna hayawanun natik. Hartina natik mudrikun idrokan kasiron, berpikir. Hayawan teh ya memeh dinatikan mah atuh macam-macam. Ngaranna jenis aya hayawan sohi kuda, aya hayawan nahi himar, aya hayawan kitu naon ngaranna berkokoh hayam dan lain-lain sebagainya hayam. Ayam kuda, aya sapi, aya munding, aya orai, aya kadal, aya buaya, aya maung. Manusia lamun can diurus natikna sehingga henteu bisa berpikir sesuai jeung aturan atuh kakarak datang ka hayawan doang. Sebab mudrikun teh hartina natik teh mudrikun idrokan kasiran berpikir adalah bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Manusia hewan pencari kebenaran. Lamun manusia encan mencari kebenaran berarti ieu kakarak datang ke hewan doang. Geus kuari jelema anu encan neangan bener di jero awakna teh ieu adalah macem-macem. Aya anu berkarakter maung, aya anu buaya, aya anu orai, aya anu lenci, aya anu kadal, aya anu bunglon. Nah ieu mendek nanya bae jenis haji pendi naon. Ini nanya bae ieu. Ieu coba lamun kukula bisa diomongkeun kira-kira nya mun orai satuju. Tuh, satuju. Oh. Orai, aja oraina orai koros. Gembul. Haji Bahri kadal. Rusdi buaya. Atuh kabeh ge aya karakter-karakter eta. Nah, tinggal diragap bae aing naon sebenarnya. Lantaran urang teh kieu di jero awak eta, lamun encan mudrikun idrokan katsiron. Terus encan diluruskeun. Berarti orang kakarak datang ke hayawan di jero tadi teh aya unsur-unsur hayawannya. Tah disebut ngaranna nafsu. Urang lapar, nafsu urang kan berontak. Cak nafsu urang bos, lapar bos. Tah nafsu tah ngomong sajana. Bebejakan ka orang membisiki eta nafsu. Ketika orang cicing di hari aya si Mbah liwat bangunan rada lain deui langsung bos ka Haji Bahri teh bos lain deui teh bos heeh kadeleuna luis awat bos. Makana kontrakan mana ieu ka masjid orang itu ngelep. Nah sehingga eta tanya nafsu tuh kan. Nah diu bos mobil anyar bos, aduh lampuna narongtot bos, baragus bos. Nah jual sawah bos tuh kan. Nah eta nafsu tah gambaran anak deres sama kos gitu mah
Coba lamun gambaran anak tikem bos, itu mah awe geus anu boga paehan bos. Coba ieu deh kumaha. Nah ieu karakter mau karakter orang, karakter buaya. Tah minimal bunglon. Iya, atuh keus ketua bunglon nya sebenarnya. Atuh bangun icis jadi dia. Atuh jakade ge ka ditu. Ji atuh geus kajawan lah kabeh karakterna ge. Nah ieu mendatang ka hayawani pas kitu. Mantrak datangkeunlah kana hati supaya berpikir lurus mencari kebenaran. Sedengkeun bener diaku ku setiap kelompok. Cak NU aing nu bener, cak Muhammadiyah aing nu bener, cak Syiah aing nu bener, cak Kristen aing nu bener, cak Yahudi aing nu bener, cak kelenteng kanan karena Konghucu Buddha aing nu bener. Nah kabeh ngaku bener, nu mantak kudu aya ta'rifna bener teh cak nu bogana. Saha nu bogana? Allah. Untuk mengetahui Allah berarti orang kudu asup ke agama. Nah, ketika orang asup ke agama kudu make kunci. Kuncina adalah sembarangan iman. Geus iman heula. Urang mah ayeuna iman alhamdulillahirabbil alamin. Nah dengan iman urang bisa memasuki perpustakaan. Sebab agama adalah merupakan perpustakaan yang besar. Siapa saja silakan untuk memasukinya asalkan mempunyai kunci. Kunci untuk membuka tidak sembarangan. Kunci yang teristimewa ialah iman. Urang geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul. Tinggal asup geus aya di jero, urang bisa nempo nu mana nu bener nu mana nu salah, nu mana nu bener nu mana nu salah, berbagai kaedah aya di dieu. Karak urang jadi al insan hayawanun natik. Satungtung urang encan ngopenan kana sifat hayawanayah urang teh masih kene jejelmaan. Sakumaha tadi karakter maungna aya keneh, karakter macana aya keneh, karakter buayana aya keneh, karakter orayna aya keneh, malah lain dipiceunan tak oray. Anakan aja pendi ai orayna mah koros kan incuan. Atuh kan teu beres-beres. Incuan anakan kudu makan oray teh ditaklukkeun supaya ulah marakayangan. Atuh pan ieu meureuneuh ngajuru anak anak tare deui ngajuru deui eta malaya datang ka cicit nah kitu keneh mau anakan Haji Bahri anakan di jero ta ieu bunglon-bunglonna oray-orayna maung-maungna kudu ku urang diurusan minimal ku urang teh kudu tidak berdaya kadanan dipaehan supaya tidak berdaya di antarana kumaha aya jelema lempang kemudian manggih oray sanca ngaringkel ditoel-toel dan ku jelema biasana galak oray tapi ngaringkel bae matana ge geus teu bisa kicep-kicep aca. Horenganan iya oray sanca teh lapar kaliwat lapar sehingga teu berdaya geus atuh henteu bisa nanaon tah ieu ge oray nu Haji Pendi ulah dibere ulah dibere kadaharan bae atuh payahna puasa ieu mah pan tadi di tuh urutna tuh di urutna tuh oray beu oray koros ieu mah kenyataan ieu mah atuh oray koros aya deui bapana oray koros naon karana oray kadut oray kadut
Jadi orang koros mangan ngadahar doang, orang kadut mah merekat. Engke gara-gara we bakal. Nah iyalah nya karakter eta. Ku urang kudu dilunakeun satungtung teu dilunakeun ku urang encan jadi natik anu sempurna. Ketika can jadi natik anu sempurna kabahayaanna naon? Kabahayaanna ketika urang maot orai ka bawah. Ketika orang maut maung ka bawah ka jero kuburan. Ketika orang maut buaya ka bawah ka jero kuburan. Nu mantak lamun ahli hikmah ya ne supi jadi takeun ti Kangjeng Nabi jelema di kuburan kok jadi orai. Di kuburan kok jadi buaya, di kuburan kok jadi kala. Tah horenganan sakumaha tadi teu diurusan, ka bawah ka kuburan urang sedengkeun bakal pae. Lamun urang bakal pae yakin kudu diurusan abeh urang maot orai teu ka bawah ka kuburan urang maot buayana teu ka bawah ka kuburan tah supaya kos kitu urang minimal eta orai di kuburan teu berdaya nah lamun urang urusan belah dituna Rasul Nabi wali belah dina solihin kir hirup dakene geus jadi ahli ruhani natikna sampurna ahli ruhani mah bisa komunikasi jeung para wali jeung para solihin bisa neropong ke alam barzah contoh seperti Sayyidina Umar. Keur waktu Kangjeng Nabi masih kene hirup Kangjeng Nabi nyaritakeun ka para sahabat bahwa engke urang maot sanggeusna maot urang dikubur di jero kubur bakal aya pertanyaan nu nanyana ngaranna malaikat munkar nakir nu ditanyana man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai Kangjeng Nabi nyaritakeun. Beres Kangjeng Nabi nyaritakeun ka bumi karumpul lah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali jeung sajabana. Cak Sayyidina Ali Umar pan maneh mah jawara. Ai maneh lain jawara kitu. Jadi geus sarua lalagaan di lalagaan teu. Eta ge lamun ditanya di jero kuburan kumaha mun cek malaikat mun kana ge mun rebuka. Je carekan ku aing. Cek Sayyidina Umar sambarangan cek Sayyidina bisa ini pokoknya lagi kudu ditunya tanya kira-kira mata jadi omongan jelema gede diperhatikan ku Sayyidina Ali guys kacaritakeun kan Amirul Mukminin pertama Sayyidina Abu Bakar Amirul Mukminin kedua Sayyidina Umar Sayyidina Umar maot Sayyidina Ali inget baheula mun maot ditanya cenah geus dicarekan. Nah, langsung kubur Sayyidina Umar. Begitu dikubur, beres talqin baralik kabehan. Sayyidina Ali kan ropong melalui ruhani ketika jauhan nempokeun. Tah ahli Allah mah bisa nempokeun di kuburan. Bener bae. Sayyidina Umar didatangan ku Munkar Nakir langsung ditanya man rabbuka. Cek Sayyidina Umar, hai sembarangan nanya mananya ulah gagak teuing man rabbuka cek malaikat munkar Allah cek Sayyidina Umar aing balik tanya deui ai pangeran sia saha ambo eta si Munkar Nakir culak cileuk Sayyidina Ali seserian didarpokeun ka ku sahabat ai si Ali Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali kunaon seserian aya naon ya Sayyidina Ali mah padahal mah keur nempokeun di kuburan Sayyidina Umar ngarekan Munkar Nakir ya seserian Sayyidina Ali waduh hebat amat tuh Umar Masya Allah ai praktek cek Sayyidina Umar teh kieu lain masalah tanya anana ye tetapi ieu rupa robah ulah menikos kieu-kieu boy mah lamun lain kula nu ditanya namun bisa ngajawab wayana ti mimiti kuari awas rupa
nu sopan, nomor kedua ulah gagah tinggi, ulah galak tinggi. Awas diancam gua itu. Eta Sina Ali seserian bae. Sina Ali pato cenah ieu umat. Lain bae tentara padang pasir nya nama orang. Orang malaikat ge dicarekan munyana. Seserian bae teh Sina Ali. Nah, ti harita beres ditanya mah terus. Dia terus dikusina Umar, aya tanya deui aing. Kayaknya tugas mah tugas bae. Dia tanya terus, "Waman Nabi Uka?" Leuleuh saha sih cenah. Wa kiblatuka? Atuh ditanya tak kitu. Nah, jadi ti harita lemes. Ngan kula usul kuari ka malaikat munkar nakir. Tetap nanya ieu mah galak bae. Geus dikasih pesan ku kula. Nu sejen ulah ieu mah tetep sing galak. Sebab kasalahanna loba jasa. Masya Allah. Didatangan dah sahabat yang ada tangan Sina Ali. Kunaon eta seserian dicaritakeun seperti tadi. Masya Allah. Terakhir ucapan Sina Ali, Sayyidina Umar lain bae jadi tentara di dunia, nyalametkeun agama, tetapi nyada nyalametkeun umat sampikeun ka di jero kubur masih tanggung jawab. Iyalah Sayyidina Umar mata wajar lamun urang terus hadiah ila arwahi ashabi Abu Bakar Umar Utsman seperti eta. Masya Allah Sina Ali ge kideung bae. Beres ditanya langsung Sina Umar nyamperkeun ka Kangjeng Nabi. Ya ieu Kangjeng Nabi makomna ieu Sina Abu Bakar, Sina Umar di Madinah. Lamperkeun ka ciri ku Sina Ali ditempokeun bae. Langsung dipeluk ku Kangjeng Nabi, diusap. Cak Kangjeng Nabi, Umar, atuh kunaon nyarekan malaikat. Cak Kangjeng Nabi, hampura Tuhan. Ai ka kula mah masalah, tapi engke ka umat-umat Tuhan oh bagus cak Kangjeng Nabi. Geus bagus. Ku Kangjeng Nabi di alam. Jadi Sayyidina Umar mah luar biasa nyalametkeun umat di dunia datang ke di akhirat, datang ke di jero kubur. Iyalah Sayyidina Umar. Masya Allah masih keneh loba nu kula sok dicaritakeun tentang Sayyidina Umar kayak iraha-iraha deui. Ngan ieu mah keur carita ngurusan tentang hayawaniyah sehingga takluk nafsu-nafsuna datanglah ka ruhaniyah. Nah urang teh ya minimal mengenal ruhani, mengenal jati diri urang. Carana ya ngaji. Sakumaha tadi nu dititah ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hirup dek jadi nanaon masalah. Sebab teu kudu bae jadi kiai, teu kudu jadi ustad. Di zaman sahabat yang menjadi pedagang, menjadi tentara, menjadi polisi, anu bisnis dan lain sebagainya. Sarua sebab silih rojong, lamun teu silih rojong agama mal maju. Ketika ngabutuhkeun onta, ketika ngabutuhkeun kuda, ketika ngabutuhkeun senjata, atuh di mana lamun nu dagang. Geus jadi pedagang, pedaganglah, dagang nu diridhoan ku Allah. Jadi tentara, jadilah tentara nu diridhoan ku Allah. Jadi polisi, jadilah polisi nu diridhoan ku Allah. Jadi pemerintah, jadilah pemerintah nu diridhoan ku Allah. Jadi kiai ge sarua, jadilah kiai nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Abeh urang mengenal ruhani, sarua sauyunan agama jadi gede. Indonesia lamun jara di kiai kabeh atuh TV sepi. Atuh lurahna moal nonton TV ka dieu marhaba ka ditu marhaba. Cak urang naon nih sih. Tengah penting aya nu zikir di TV puyeng nih ngajakna. Orang resep nonton TV ge kan aya nu joget bener deh. Tuh kan Haji Pendi mah oh iya di pagaweanana. Tah iyalah jadi rame di alam dunia kulobana kitu naon kana si manusia nya alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah kuari aya di lingkungan ngaji, kemudian ibadah, kemudian setik mengenal. Nah gitulah ala kadar tentang ulasan ngaran nu bagus, didik Al-Quran sehingga paham, kawin nu bagus
supaya sakinah mawaddah warahmah ulah haju urang teh dicarekan bae ku pamajikan. Salah nafsu segala naon dukun bae disalahkeun. Oh ka dasar jeung Haji Patin teh tadina nafsu malulu. Lah iyalah kemudian orang jadi hayawaniyah nah orang lu tadi teh kudu ditaklukkeun supaya orang merasakan ruhaniyah. Urang lamun datang ka ruhaniyah maot eta tenang tentrem komo di jero kuburanana sebab maot bagi jelema nu maksiat komo kafir nyeri jeung bakal jadi penjara siksa bagi solihin komo wali Allah jadi kenikmatan istirahat tur pangkat ditambah-tambah terus di jero kuburanana. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan jadi ahli Allah subhanahu wa ta'ala, dipakai karidho ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang di akhirat hiji jeung ahli Allah di bawah bendera kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kadar mau izati sim kuring dina weun ieu dicekapkeun sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kekiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.